Wa fi sanati saniyata asyarata jeung eta tetep dina taun anu ka-12 jahaza nyiapkeun saha Abu Bakar Jaysaini ka dua rombongan bala tentara li fathil Iraqi pikeun mutuhkeun negara Irak. Ahaduhuma anu ari salah sahijina itu Jaysain biqiyadati Khalid bin Walid eta tetep di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Wa amaro jeung marentah itu Abu Bakar hu ka itu Khalid bi fathil janubi kana naklukeun katuhueun negara Irak. Wasana jeung anu kaduana eta biqiyadati Iyad bin Gunmin kalawan kepemimpinan Iyad bin Gunmin. Wa amaro jeung marentah itu Abu Bakar hu ka itu Iyad bi fathi syamali kana nganaklukeun belah kencana negara Irak. Fasaro maka berjalan saha Khalid wa qobala jeung madep itu Khalid Jaisal Fursi ka bala tentara Paris. Wa qatala jeung merangan itu atawa mabunuh itu Khalid Hurmuza ka Hurmuz qaidahum tegasna pimpinanana itu Paris. Wadolla jeung cicing itu Khalid sanata wa syahraini dina salila sataun 2 bulan. Iftataha naklukeun itu Khalid fiha dina salila sataun 2 bulan kasiron kana loba bin buldanil Fursi ti negara Paris. Ahammuha ari pangpenting-pentingna itu Paris buldanil Fursi eta al khiyaratu khiyarah sumasyaro tuluy berjalan itu Khalid bijaisihi kalawan atawa sarta bala tentarana itu Khalid ila shimalil Iraqi menuju ka belah kencaeun negara Irak. Fasa'ada tuluy nulungan itu Khalid Iyad bin Gunmin ka Iyad bin Gunmin alal fatihi netepan kana naklukeun belah kencaeun negara Irak. Wa fi sanati salisata asyarata jeung eta tetep dina taun anu ka-13 minal hijrati tina hijrah jahaza nyiapkeun saha Abu Bakar arba'ata juyusin ka 4 kelompok bala tentara li fathi Syami pikeun naklukeun kota Syam. Pajama'a tuluy pakumpul Pajama'a tuluy ngumpulkeun saha Hiraqla Malikur Rumi tegasna raja Rum al juyusha ka bala tentara li sodiha pikeun ngahalangan ka itu arba'ata juyus ka 4 kelompok bala tentara muslim. Pajtama'a tuluy pakumpul saha al muslimuna muslimin fil Yarmuki di kota Yarmuk. Wa talabu jeung nyupri itu muslim min Abi Bakrin ti Abu Bakar al madada kana pertulungan. Farasala tuluy ngutus itu Abu Bakar ilaihim ka itu muslim Khalid bin al-Walid ka Khalid bin Walid. Falamma wasala maka samang-samang sadugi itu Khalid ilal Yarmuki ka Yarmuk. Wa ma'ahu jeung tetep sarta itu Khalid teh asyaratu alapin ari aya 10 pirang-pirang ribu. Aroda ngamaksud sahal muslimuna muslimin kita larumi kana merangan kota Rum. Mutafarriqina barina anu papisah kabeh. Fanasoha tuluy nganasehatan itu Khalid hum kayatu muslimin wa bayana jeung ngajelaskeun itu Khalid lahum kayatu muslimin anna nasro kana saenyana pertulungan yatawaqafu eta ngadagu itu nasru alal ittihadi kana ngahiji. Pasalamu tuluy pasrah itu atawa masrahkeun itu muslimin hu ka itu Khalid qiyadatal jaisi kana mimpin bala tentara. Pahajama tuluy nyiapkeun itu Khalid ala Rumi ka kota Rum negara Rum hatta hazama sahingga ngelehkeun itu Khalid hum ka itu Rum. Wa qatala jeung maehan itu
Khalid minhum ti itu rum al ulupa kana pirang-pirang ribu wa kutila jeung terbunuh minal muslimina ti muslimin salah satu alapin tilu pirang-pirang ribu minhum tetep tisapalihna itu salas Ikrimah tu bunu Abi Jahlin ari aya Ikrimah bin Abi Jahlin wa fi asnail qitali jeung eta tetep dina pertengahan perang. Waroda datang naon kitabun hiji surat minal Madinati ti Madinah biwafati Abu Bakrin kana ngawartosan mautna wafatna Abu Bakar wa khilafati Umar jeung diangkat khalifahna Umar wa azli Khalidin jeung dipecatna Khalid wa tawliyati Abi Ubaidah jeung diangkat pimpinanana Abi Ubaidah. Pakatama maka nyumputkeun itu Khalid al khobaru kana ieu berita hatta tama sehingga nerima sampurna naon an-nasru pertolongan. Walamma marido jeung samang-samang satedamang saha Abu Bakrin Abu Bakar istasyaro narima isyara saha sahabatu pirang-pirang sahabat fil istikhlafi Umaro dina ngangkat khalifahna Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fa asyaru tuluy isyarah itu para sahabat alaihi ka itu Sayyidina Abu Bakar bitauliyatihi kana ngangkat pimpinanana itu Sayyidina Umar pakataba maka nyerat itu Abu Bakar lahu pingin itu Sayyidina Umar ahdan kana hiji perjanjian bil khilafati kana masalah kekhalifahan summa tufiya tuluy dimawatan itu Abu Bakar sanata 13 dina taun ka-13 minal hijrati dina hijrah wa dupina sareng dikubur atawa dipendam itu Sayyidina Abu Bakar bijiwarin Nabi kalawan natanggaan atawa gigireun makomna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muddatu khilafatihi jeung ari waktu kakhalifahanana itu Abu Bakar eta sanatani 2 tahun wa asru ya layalin jeung 10 pirang-pirang poe wa umruhu sareng ari yuswana itu Abu Bakar eta 63 naonana sanatan taunna.